jelaskeun wilujeng siang tepang tadi sakuring mengadakan soya dina acara warga Tetis. Pemirsa, aya kejadian tsunami tepatna di Selat Sunda dina Sabtu peuting kaping 22 Desember 2018 jam 09.10. Tsunami ieu disebabkeun ku letusna gunung anak Krakatau dina waktu jam 8 Nepi ka Senin isuk, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ngarilis jumlah korban tsunami Selat Sunda nepi ka 50 urang nu maot, 588 urang balukang jeung 3 urang leungit. Komo jumlah anu leungit ayeuna geus ngalobaan jadi 210 urang. Selain korban jiwa, balukang jeung leungit, BNPB oge ngarilis kerugian fisik ngaliputi 330 unit imah rusak pisan, 8 hotel rusak pisan, jeung 10 kapal rusak pisan. Oge puluhan kapal diwartakeun rusak anu ringan. Kepala Pusat Data Informasi jeung Humas BNPB Sutopo Purwonugroho dina poe Senen isuk negaskeun pengumpulan data masih dilakukan kusabab aya kemungkinan data korban jeung karusakan anu masih terus nambah. Pandeglang mangrupakeun daerah anu kadampak tsunami pangparahna ku jumlah 33 urang maot, 481 urang balungkang, 330 unit imah rusak pisan, 8 hotel rusak pisan, jeung 10 kapal rusak pisan. Sakitu warta anu atur boga sapanon cara sapapan hapunten deui aya kelebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurit Sunda.